Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-21. Tarung perebut gelung prawargi gelung-gelung we diparebutkeun cenah kitu. Aduh namina ge dongeng. Mangga urang sami-sami hanca para mitra kaum dangu, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbebrahmana. Sakali deui carios nyambung karangan Watatang judulna Tarung Perebut Gelung dina bagian ka-21. Para mitra anu mulia, urang dongeng parantos dugi kanalika jakarya tarung sareng rojak. Dina seuseuhanana tarung antawis rojak sareng jakarya, si horeng rojak teu tiasa hartosna mangalayanan jakarya. Rojak teu mangga pulia, harita teh akibat katubles atanapi ka tojos ku siku-siku. Upami kasebat katiruk mah kedah kapanggang, nu disebat ditiruk mah para mitra mangang gitu. Dada katiruk siku-siku, siku-siku. Ima beuteungna katojos siku-siku. Dugi ka keluar baloboran getih harita teh. Dugi kadinya nya dongengnya mangga urang teraskeun. Atuh mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbebrahmana. Sakali deui dongeng mung saukur karangan Watatang, etang-etang kanggo hiburan cenah kitu. Dongeng carios roman silat ieu judulna nyaeta Tarung Perebut Gelung. Gelung-gelung wae diperebutkeun atuh mangga urang teraskeun. Geus kitu mah regenjeng rojak digarotong ku opatan, tapi harita teu dibawa ka imahna Salim. Sabab keur loba keneh sema. Nya harita rojak dibawa ka imahna Ading. Sanggeus digolerkeun dina dipan jerut Ading turun tuluy ngaleos maksudna mangabejaan Salim. Tina perkara rojak cilaka kasoran tina jojoh patutunggalan. Kalacat Ading ungah tuluy nyampeurkeun ka Salim nu masih keneh renengan jeung Nyi Darsi. Pok Salim ngaharewos ngabejakeun yen rojak cilaka. Puguh we batin Salim ngaranjung. Rai beungeutna beureum semu geuneuk kadorong ku panasna hate. Red Salim ngareret ka Nyi Darsi nu keur melenguk alung. Wayahna ku akang ditinggalkeun heula sagedeung. Akang teu kuat hayang kacai heula, cek Salim bebejak ka Nyi Darsi mah. Dadakuna rek kacai padahal marek nempo rojak. Sedeng Nyi Darsi nemalan ukur ku ungeuk tama teu nemalan teuing. Geus kitu pok Salim haharewosan ka Bahru minta mitohana. Geus kitu Salim ngaleos jalan ka tukang kalawan teu sakumaha lila. Dituturkeun ku Bahru minta. Sadatangna ka imah Ading ujug-ujug gantawang Salim nyarekan muridna nu opatan. Kajalian nu dipancen dibere pancen ngajaga keamanan di sisi lembur. Harita Salim ambek kagila-gila. Meuni teu sirikna teteh nyerag sagala dibalang-balangkeun. Reketek Salim bawi. Leungeun duanana nulak cangkeng bari nongongan murid anu tas dicarekan. Sedeng murid nu opatan saurang eueuh anu wani nembal, kabeh ngareluk teu beda ti bueuk meunang mabuk. Para mitra kaum dangu. Teu dila gilek Salim malik deui tuluy mencerongan beungeut muridna nu opatan. Hapunten ngarep. Ada sabeunten geus. Geus kitu Salim ngagerowan Damin. Damin. Ieu kilanjut. Tema Damin bari sirah tetep tungkul ukuro juru panon we meletet maling reret. Ituluy mancerongan beungeut muridna nu opatan. Geus kitu Salim ngagerowan Damin. Damin, ieu kilanjut. Tema Damin bari sirah tetep tungkul ukuro juru panon we meletet maling reret. Eta si laing, apa kana rupa jelema nu dua? Kurang ajar sia. Cek Salim bari kakerot nahan ka amak. Terek ambak kumaha atuh akui ke Salim asa dicogo gado. Jadi dia asa dicogo gado para mitra. Nu batak henteu kilanceuk anyar pinanggi eta teh lain bobohongan. Nempo irungna ge keker tadi. Pugu jelema anyar pinanggi eta teh datang ka dieu, duka jelema ti mana atuh teh. Asa can pernah nempo cucungik model kitu teh. Kurang ajar. Bandar kumaha jelemana? Nagis kolot ngamur keneh ha? Oke kilanceuk. Tahun dibandingkeun mah moal jauh ti pancar kilanceuk we kitu. Nah si laing jeung nu jadi babaturan opatan teu mampu ngoyanan newak manusia dua hulu. Kapan ceuk dewek ti kamari kumaha? Kapan ceuk dewek ti kamari keneh kumaha deui? Ceuk dewek sing beunang diaranelkeun. Lamun aya jelema nu teu wawuh bari nyurigakeun, tong make ditanya tarewa ku ilaing.
teu haroja manusia obatan sugana syariah mah kareuyeub apu kabeh atawa cacingeun kalahkah barang hakan we pagede-gede nyatu pada gembul ai pagawean sia alah batan ti rodek hulu alah batan budak rodek hulu sia we kabecus sia mah diganu heueuh ngomong boga ilmu anu kungsi latihan anu tapi buktina we kabecus aing kurang ajar sia para mitra Salim reng hapranyug nahan nafsu derek nafsu kumaha atuh da tadi jadi sebatkeun manehanana asa dicogado ku jalma nu anyar pinangi sungun lain teu hoja kila ceuk eta ge mimitina mah diayonan ku Subin aya kana setengah jam nama tapi Subin teu kuat jual Mang Rojak terus jojoh patutunggalan nepi ka Mang Rojak cilaka tapi duge kungsi kabeunangan ditisna ku bedog Mang Rojak ngan terus mabur arek diberi karunya ku Mang Rojak sok sieun teu kaburu katulungan matak kukuring gancang dibawa ka dieu sugan ku baru minta bisa katulungan deui kitu nu matak oge kilanceuk cek Damin nyarita rada tatag teu kawas tadi basa anyaran ditanya ku Salim meninggal leper kurang ajar temenan manusia sia cing eta ku taksiran abah urang mana cenah manusiana moal nu ti heula bantrok jeung abdi nu rek ngalamar Nyi Darsi teh sabab cek si Damin pantaran kuring ora keneh nanyakeun kitu sotenan bisi nyawe manusia nu rek bantrok ngalamar sanunya ho manehna boga rasa penasaran ka Nyi Darsi atawa goreng rek nyiwat ka Nyi Darsi cek Salim malik tumanya kabah ruminta kalawan boga sangkaan kanu bantrok ngalamar teh tayalian Tajudin duka teuing atuh Agus keur abah mah teu bisa mastikeun sia-siana daje teh mal bahru minta ukur sakitu eta nu bantrok ngalamar Nyi Darsi sangarana bah Salim nalengteng aing ngaranna mah Tajudin anak hidinca teh urang lembur abah keneh di ditu di mana padumukanana ari bade teu mah di ditu di lembur babakan lewo kaina kieu ding barudak kabeh kumpulkeun ku ilaing sanggeus karumpul ku ilaing peuting nu geus digembleng bab pangarti ku dewek terus ku ilaing parentahkeun sangkan poe isuk nu ngaran si Tajudin datangan ka lemburna di mana geus tepung galusur ku sarere bawa ka dieu tapi sabisa-bisa ulah disariksa di ditu sok sumawan dari podaran pokona mah cerak deleg perkara kitu kieu na kumaha dewek kumaha kardi kilanceuk geus sakitu omat parentah dewek kudu dilaksanakeun samalah kadituna kokolotan ku ilaing taina ka abah wayahna pangnarekahankeun si Rojak sugan bisa katulungan saorana kolot mah aya paribasa legok tapak kenteng kadek loba pengalaman di mana geus mubaran si Rojak ngaso heula ulah ditakar teuing pokona bisi mopo mangkaning ke peuting rek aya tatabuhan wayang golek peuting isuk disambung ku ketuk tilu bae kuring nyarenkeun si Rojak sing bisa katulungan ku abah cek Salim ayaku ngababarikeun aker nitah mang ubarankeun jelema anu sakitu geus ripuhna bari di lain-lain oge bahru minta teh ayeuna mah geus jadi mitoha tapi Salim eueuh pisan ngajenanana anu jadi mitoha disaruakeun jeung kasasama jrut Salim turun ti imah ading terus ngagedik balik deui ka imah kalawan geus unggah gek diuk deui ngareneng jeung Nyi Darsi sora tongeret geus mimiti di sarada menipate malan ciciren waktu geus nyedak kaburit langit sabudeurna alem siga-siga rek turun hujan anu eueuh bedana jeung pasemo Nyi Darsi alum eueuh pisan kaberaganana harita sema onangan geus mimiti corencang ukur aya 4-5 urang deui sabagian loba ditatari ge pada lohor geus baralih ka masing-masing tempatna kaayaan tempat geus mimiti rada tiiseun tapi nu maraen mah masih keneh ngageder sakapeung jep-jempling keur ngadedengekeun korolokna sora sintir dina piring neplak dituruban ku kobokan sakapeung ngageder galecok teu beda ti jorog-jorog babakuna mah kanu eleh masang gawe ku kulutus nyebutkeun sia nyebutkeun suwe kitu polahna nu keur mararaen geus nyedek ka wanci magrib Nyi Darsi ngoloyong asup ka kamar cucu-cucu ngaganti pakaian panganten ku pakaian biasa Tilila torojol Salim gek asup ka kamar ngudaran pakaian ku ayeuna Salim make samping sarung sedang awak namah teu di kaos-kaos acan ngadon di bubuligieun isi hareudang membuka we tu bajuna Nyai make kutangi geus cukup di kamar macunha cek Salim maksudna mah hayang ngaso babarungan dumeh semah onangan geus eueuh saurang-urang acan
Nu aya lintang ti murid-murid anu keur bale beres di buruan. Sawareh keur sasapu, sawareh keur mereskeun kursi, sabab beuting kerek aya tatabehan wayang golek. Ku ayana panitah kitu ti Salim keur nyidarsih batan ngagugu anggur kaluar ti kamar. Terus nyamperkeun kaninina nu keur ngobrol jeung tukang marasak di dapur. Atuh hate Salim ngarasah neul. Borok tadi nama rek ngalalanya sosonoan, rek ngagulang gaper nyidarsih. Anu salirana kapicang camburang jeung peuting, ceuk paribasana para mitra aya dina kongkolak matana. Kari-kari ayeuna geus deukeut tapi eta nyidarsih geuning lineukna teh lineuk Japati. Nyaan hesena keur diolona awewe. Boros satadina malek dilalanyahan heula sosonoan. Da sono bener mangke peuting, tapi batan ngagugu anggur ngaleos. Tapi keunlah disabaran ku aing. Engke dina waktuna hees daekeun ku jalan leuleui syukur, teu daekeun ku jalan leuleui pasti ku kasar. Sabedasna ge tadaga awewe. Matak naon leungeun jeung syukurna dipincang kana tiang ranjang. Teu kitu ku aing dihompet moal bisa unggah peta. Kitu gerentes hate Salim, bari goloyoh ngedeng dina ranjang. Lila-lila reup kasarean meni ujug-ujug ngagebra. Taksiran capek geus 2 poe 2 peuting kurang sare. Hari nyidarsih majong John we milu ngobrol di dapur. Cag heula nyaritakeun urusan nyidarsih jeung Salim nu geus beres di rapalan. Kalawan geus sah jadi salaki jeung pamajikan. Kacaturkeun Jakaria jeung Asmita nu ngejatas jojoh patutunggalan jeung Rojak teh kakara tepi ka jalan gede. Samalah harita Jakaria jeung Asmita ngadon caricing di sisi Cimanuk kahalangan kurung. Para mitra kaum dangu, cag heula sakumaha nu kauninga ngadadarkeun perkara nyidarsih. Jeung Salim nu geus beres di rapalan kalawan geus sah jadi salaki jeung pamajikan. Kacaturkeun Jakaria jeung Asmita nu ngejatas jojoh patutunggalan jeung Rojak kakara tepi ka jalan gede. Samalah harita Jakaria jeung Asmita ngadon caricing di sisi Cimanuk kahalangan kurungkun. Maju kilanceuk lah. Diteruskeun ka lembur ge cancang tu datang wanci Isya ite. Sajabat kitu saleuheung lamun kilanceuk kaluga leumpang. Ari kukuring diganong lain ganong da jauh keneh atuh. Lamun kira-kira ti dieu ka tempat nu tadi mah leuheung diganda teu kaduga ge rek maksakeun. Mangkaning apana ieu mah? Suku meni gudawang kitu, jeung getih meni terus-terusan keluar. Lamun kaduga malah urang ngeureuyeuh we tu baliklah ka jeung eureun-eureunan kilanceuk. Sugan ari geus tepi ka imah mah bisa kaubaran kumaha haji. Asmita mangsa lempangkeun kana kaayaan Jakaria. Anu harita para mitra Jakaria diajak balik teh kalah kaluk tungkul. Teu nemalan sakecap-kecap acan. Sedang leungeun nyusutan getih nu karasa, nu ku kararas daun cau. Ret Jakaria ngareret lalaunan tuluy netep seukeut kana beungeut Asmita. Geus kitu pok nyarita bangunna langsa. Asmita, lamun seug kuring boga itikad ka anjeun, geus pasti entengna kuring nyarekan lak-lak dasar beratna malik mahala ka anjeun. Jakaria ngabahsakeun kitu matak ngaranyug kana hate nu ngadenge. Nah, kilanceuk mungkin nyarita kitu sagala ka kuring. Kuring mah ngarasa poekeun we lain bobohongan atuh da. Hate ngaranyug lah batan ngadenge suara gelap tengah poe ereng-erengan. Naon maksud jeung tujuan kilanceuk make ngabahsakeun kitu ka kuring? Ceuk Asmita ngarasa kaget liwat saking. Bari males netep beungeut Jakaria nu pinuh ku rasa teu ngarti. Lamun hade dicaritakeun mah, bangna kuring cumarita kitu. Dumeh anjeun eueuh kasatiaanana pisan. Ukur satia marengan ini ti imah da buktina diri kuring diantep. Malah siga nu ngahaja diantep karep sangka diri kuring ngajam panabugang di lemur batur. Buktina kuring cacad-cacad wae. Pokona mah. Peda kuring teu milu bebela pati ka kilanceuk. Asmita kakara ngarti nya. Tapi dipikir deui ku diri kuring aya alusna anjeun teu pipilueun kana begalan pati. Lamun seug pipilueun teh mah nepi ka anjeun kabawa cilaka pikeun diri kuring eueuh geusan pakukumaha. Da ayeuna keur diri anjeun ulah kapalangnya bela. Ulah kapalang rek sapapait sama manis, wayahna anjeun kudu balik ka lembur kabeh barudak barejaan. Yen kuring manggih kacilakaan. Ngan keur mama umat ulah cacarita naon-naon malah ulah ditepungan. Kitu deui kabarudak bejakeun kudu datang ka ieu tempat ka kuring, ku kuring didagoan nepi ka datangna ka dieu. Aduh kilanceuk. Leuwih teu heula kuring minta dihampura ieu. Lain kuring rek nincak kana paribasa ngawarah ngojai kamarinya, lain rek ngalungan uyah ka laut ieu mah lain ieu. Ceuk pangrasa kuring mah kacida salahna kilanceuk. Aya pikiran kadinya teh nitah nyusulan barudak.
bari ka mama ulah cacarita naon-naon. Kapan mama teh kasebut guru nya guru sarerean wajib didama-dama dihargaan. Komo keur kilanceuk kudu leuwih-leuwih sabab kilanceuk teh geus ngaku bapa lahir batin. Kitu deui mama geus ngaku anak. Kari-kari ayeuna kilanceuk make nyarek ulah cacarita ka mama. Bari kaayaan kilanceuk batan sakitu. Nah kilanceuk geus teu butuh ku barokah ti mama. Nah geus teu ngaku kolot ka mama. Tibatan kilanceuk rek nyang saramaneh bari matak ti deha ti guru. Kajian diri kuring ngaluarkeun kesang tina panon-panon we. Diri kilanceuk ku kuring rek dipanggul nepi ka lembur kitu. Kuring mah teu tega lahir batin dunya akhirat ari kilanceuk kudu cicing mah di ieu tempat. Nu sakieu hara-haraeunana bari nying hareupan mangsa peuting. Kumaha lamun seuk kilanceuk jadi mamang sabah satu berhala. Di ieu tempat ya basi di sisi Cimanuk. Kumatak yu urang balik we ka lembur. Ku kuring dipanggul sugan tepi ka bedug subuh mah. Ceuk Asmita keukeuh ngajakan balik. Asmita, lamun anjeun teu ngagugukan omongan kuring. Hiji tanda anjeun rek nyieun pipegateun baraya. Teu nanaon, keur kuring ge rek mutuskeun babarayaan kalawan ti seseret menit ieu. Detik ieu jam ieu urang sewang-sewangan hirup jeung tujuan. Jakaria terus ngorejat sigarek ini. Lah kilanceuk ke heula. Itu pugu teh, ari kilanceuk rek ka mana ieu? Cek kek Asmita nyekel kana leungeun Jakaria. Tong make nanyakeun deui Asmita. Kapan bieu ceuk kuring urang sewang-sewangan hirup jeung tujuan. Hirup jeung tujuan anjeun keur anjeun. Hirup jeung tujuan kuring keur kuring. Teu perlu anjeun loba pertanyaan. Tapi samemeh kitu pilih hiji di antara dua. Nah mending kuring diparagatkeun nyawa sakalian ku anjeun atawa anjeun paragat nyawa ku kuring. Cek Jakaria setengah ngancam. Geus kitu mah leng Asmita meunang sawatara jongjongan. Ngahuleng ngerasa berat jeung bingung mana nu kudu dipilih pikeun jawabeun. Rek milih maragatkeun nyawa Jakaria teu wasa jeung sieun nanggung dosana. Ari milih menta diparagatkeun nyawa ras inget kuno jadi kulawarga. Antara anak jeung pamajikan katut anu jadi indung. Sok geura jawab Asmita. Jakaria nyarita deui siga nu teu sabar. Nya, ayeuna mah kieu tu kilanceuk lah. Sakumaha pancen ti kilanceuk tadi ku kuring rek dilaksanakeun ayeuna keneh. Ngan kuring pepeujeuh ka kilanceuknya. Samemeh barudak ti lembur kadar ieu omat ulah rek ka mana-mana. Nu hartina kilanceuk ulah jauh ti tempatnya. Cek Asmita ku ayeuna ngagugu kana panitah Jakaria. Nyaan anjeun rek ngalaksanakeun panitah kuring. Nya atuh nya. Pokona mah nu diomongkeun tadi ku kilanceuk ku kuring baris dilaksanakeun. Da kitu ari nya teuing kuring kudu ini kudu ngeprak balad kitu maksud jeung tujuan teh. Cek Asmita para mitra sadaya. Teu boga rasa kapaksa. Teu. Ridho asa kilanceuk ulah ingkat ieu tempat we. Syukur. Lamun anjeun ridho, beral geura init ngan omat ulah nepungan mama. Samalah barudak ge, omongan ulah sina cacarita kanu sejen. Kuring kieu kitu. Jung geura init ku kuring didoakeun sing salamat tepi ka imah. Cek Jakaria geus kitu mah Asmita teu loba nu dipikir deui. Terus ngaleos ningalkeun Jakaria. Nu maksud jeung tujuan rek nyusulan batur-baturna nu kasebut muridna keneh Mama Haji Daroji. Para mitra kaum dangu, bareng jeung eueuhna Asmita ti eta tempat, Batara Surya harita geus ngiles ngajadikeun sabudeur madhab ngabelegbeg. Kateureuy ku mangsana peuting, sora sasatoa nu biasa liar ti peuting geus mimiti di sarada, kayaning cari cangkas, jangkrik, gaang, kitu di bangkong jeung bancet meuni rame. Diwuwuh ku sora bangkong belentuk kang kingkung, nyisieup geueumanana eta tempat. Sora cai walungan Cimanuk kadenge ting saleor ting belekbek. Angin geus mimiti ngagelebug, ngoyagkeun sagala dangdaunan jeung muraikeun sagala sora sasatoan. Cacak harita anu kira-kira wanci isa geus kadenge sora anjing babaung hawar-hawar. Sakapeung kadenge ngagogog. Les sora anjing teu kadenge disambung ku sora lonok ting keureulung jeung manuk sirit uncuing meuni ngagelit. Pendek nawata kereyereyan atuh para mitra kareueung jaba patempatan sakitu geumeunana jeung nampeu ka Cimanuk. Tapi keur Jakaria boro-boro kakeung atawa sieun sigana top badak top maung. Ceuk pikirna asal ulah disesakeun buuk salamar getih satetes. Gerendeng Jakaria ngagerendeng jeroeun dadana. Darsih lamun dipikir ku salancar masa jauh tina ukuran, angang tina gamaran, samalah asa teu ngimpi-ngimpi acan,
Batin akang baris pinanggih jeung kaancuran. Ujalan diri anjeun kaundun tipung katamang beas kangaran si Salim. Anjeun selaksana jatuh kerami ka si Salim. Nah anjeun teu rumasa. Nah anjeun teu karasa kana kapamela akang. Waktu anjeun baheula rek digunasika ku jelema nu teu tanggung jawab. Teu rumasa anjeun jadi mamangsa seuneu waktu imah anjeun pamere tinini anjeun. Aya nu ngaduru. Sareatna harita anjeun disalametkeun tina sagala bahaya ku diri akang jeung baraya akang. Tapi ayeuna jadi kieu. Darsi. Lamun hade mah dicaritakeun. Ngaran si Salim teh beunang disebutkeun musuh satru kabuyutan. Di mana amprok didinya silih jajal tanaga. Di mana panggih didinya begalan pati. Kari-kari ayeuna anjeun kawin ka manehna. Lamun sarupa kitu mah diri anjeun rek nyieun kembangna musuh satru kabuyutan ka diri akang. Tapi sanajan bari keur kitu, keur diri akang moal waka ngagegedekeun kayakinan kana kitu. Akang ngayakinkeun heula kana pamadegan diri anjeun. Akang rek tumanya naha anjeun bisa kawin ka si Salim teh sacara sadar nu hartina suka lahir batin atawa anjeun kapaksa ku kasieun. Ku ayana kitu insyaallah penting ieu. Akang rek ngalaksanakeun tujuan. Tunggu Darsih datang na akang penting ieu. Wayahna anjeun rek dibawa heula ti sagigireun salaki anjeun. Kitu ceuk gerentes hate Jakaria. Sakitu aya nu karasa ge make aya itikad kadinya. Nu maksud rek nyiwat Nyi Darsih tina leungeun Salim anu geus jadi sah jadi salakina. Kuniang Jakaria nangtung. Tuluy ini teh tempat reureuhna. Sanggeus nepi ka sisi jalan gede, reg Jakaria eureun heula. Tuluy luak lieu. Renghap narik napas panjang di barungkungan tabna seuneu batin. Ngadenge hawar-hawar sora gamelan wayang golek. Nu kasiri ku gelebugna angin peuting. Sakapeung les teu kadenge, sakapeung kadenge deui. Kacipta ku panon batin peuting harita Nyi Darsih jeung Salim. Kererendengan deui dina kursi panganten. Bari lalajo wayang golek. Heab batin Jakaria asa tambah panas meninyongkam. Tina bakating ku bedas-bedasna panyangajak hawa nafsu. Geus teu mikirkeun kana kanyeri suku tapak bedog. Teu ngingetkeun nying hareupan peuting. Teu malire kana poek cohagna geus teu mikirkeun kana naon-naon. Da puguh kadorong ku pangajakna hawa nafsu nu teu beunang ka Bendung. Nepi ka terus kebat lumampah rek ngajugjug ka tempat Salim. Bari boga itikad rek ngiwat deui Nyi Darsih. Akhirna Jakaria geus anyog ka sisi lembur. Ngan ku harita mah henteu nyokot jalan nu tadi waktu tarung jeung Rojak. Ayeuna nyokot jalan malibir ka sisi kebon awi. Kuliwet Jakaria ngulewedkan rada buni. Terus mencerong kaburuan imah Salim. Nu pinuh ku jelema nu lalajo meniheurin usik. Jaba sarurak jeung ting haruit. Ngadengena kadengena meninggal geder. Waktu Jakaria keur merong ka tempat lalajoaneun. Bari cicing dinu suni ngadadak ceulina curingha. Sabab ngadenge sora nu gublag-geblig tukangeunana. Gila karita Jakaria ngaliuk ana bresi horeng. Saurang lalaki nyoron bedog ngagedi kaluar ti kebon awi. Geus rek tiburu Jakaria eta jelema muasalah muridna Salim. Memang nya eta ge muridna Salim nu katelah sain. Manehna tas ngirimkeun opieun kanu ngajaraga di sisi lembur. Harita Jakaria ngadepong bari panon manco kanu keur leumpang. Anu eueuh bedana lir ibarat ucing keur ngintip beurit. Lakadalah. Ye hakaneun aing sia. Kos moal henteu baturna si wawelak si Salim sia. Gerasakeun deuleu sia. Ditakuk sia ku aing. Ceuk gerentes hate Jakaria boga itikad rek nganiaya sain. Harita teh parawargi. Sakumaha nu kauninya. Eta jalma nu ngaliwat beuki lila beuki deukeut. Lareng ngaliwat ka hareupeun Jakaria nu keur ngadodoho. Sanggeus aya kana 2 meterna jelengkap Jakaria luncat sarta teu tatapasini deui. Harita beheung sain dihompet ti tukang. Atuh 1000 kali sain gegerbegan ge teu bisa leupas. Sabab dihompet ti tukang bari rada digusur ka sisi. Batan bisa leupas malah terus kekerjetan nepi ka akhirna sain perlaya. Bru awakna rubuh dina rungkun geus kitu bedog dirawatan ku Jakaria. Diselapkeun kana sela-sela beubeur kahalangan ku kampret. Didinya kuliwed Jakaria ku kuliwedan. Beras kapongpok imah Salim. Kojengkang Jakaria ngalengkah terus nyelenep. Kajalma nu keur lalajo wayang golek. Pura-pura lalajo.
Batur mah timpalan cerong kana lalajoaneun ari Jakaria mah merong ka Salim nu keur diuk ngareneng jeung Nyi Darsi. Bari dikaripasan ku dua urang budak parawan. Kerot huntu Jakaria tingkararot sempun nu gregeteun ningali Salim. Red ka Nyi Darsi katingali melenguk wae. Ku ayeuna mah silaing bisa rerenengan jeung Nyi Darsi. Tapi tunggu sakedeung deui. Pasti silaing bakal kalingitan buah hate sia. Wayahna geulis ku akang rek diiwat heula. Kitu sote lain akang ngarasa genah panasaran. Aya ngalaksanakeun kapuasan hate. Tapi akang rek tumanya ka diri anjeun. Sanajan ayeuna akang teu katingali beungeut ge ku anjeun. Moal bireuk deui satiap nu make tergos hideung dina palebah tarang. Aya tanda kalong eta teh akang. Sia horeng ieu nu disebut si kalong hideung teh geuning di payun para mitra. Aya surat kalong hideung, si kalong hideung cenah kitu. Kitu gerentas hate Jakaria terus kaluar deui tinu lalaju. Kuliwed harita teh anu buni kalawan ngaluarkeun tergos hideung nu ukur katingali panon. Rap dipake sabudeurna sirah katutupan ku lawon hideung. Giler panon Jakaria gular-giler. Teu beda ti mata heulang ruyuk rek nyamer mangsa-mangsa. Serepet Jakaria ngalugas bedog nu meunang ngarbut ti Sain. Nuges perlaya ditekuk beheungna ti tukang. Harita bedog dipake nurih bilik. Srek bedog dikeureut-keureutkeun kana bilik lalaunan. Sakapeung reg eureun terus ngedepong sabab kareret aya kalangkang jelema. Ting kojeng kang sanggeus eueuh dak deui ngeureut bilik. Sanggeus bilik rada gede diturihna tuluy di bedo lalaunan. Ana breh kabeneran pisan bilik anu meunang nurih teh gigireun Nyi Darsi. Lakadalah. Kebenaran pisan aing nurih bilik teh nampul ka Nyi Darsi. Panyan aing manurih bilik pelebah kamar, horeng gigireun manehna keur ngareneng jeung si wawelek. Gerentesna deui hate Jakaria harita nu lalajo wayang teh beuki rame sarura. Ting haruit ngareungeun haleuangna sora sinen, pareng dalang keur ngigelkeun si cepot bari ngabojeng. Salim meuni asa suka babara katakan. Kitu deui nu sejen pating cakakak atuh harita teh. Sedeng Nyi Darsi mah teu mesem-mesem acan tongoy we melenguk semu alum. Cakakak baru minta akina Nyi Darsi kabawakeun seuri. Atu Jakaria asa tambah gemes ningali baru minta babara katakan seuri. Ku ayeuna kitu nafsu Jakaria geus teu kabendung. Ragamang kana bilik nu meunang nurih tuluy di bedo lalaunan. Katingali Salim keur babara katakan keneh. Bari leungeun sabelah nangkeup kana tak-tak Nyi Darsi. Keur kitu kolongkong leungeun Jakaria ngolongkong kalawan teu loba nu dipikir deui. Leungeun Nyi Darsi ditongtak nepi ka kaluar. Nyi Darsi ngajerit lantaran reuwas. Datang kaluar ragenyang ku Jakaria dipanggul tuluy dibawa ngejati eta tempat. Atuh para mitra sadaya, waktosna kabujeng seep.